Pasal mertelakeun syarat sah salat. Syarat sahna salat dalapan perkara. Hiji kudu suci tina hadas dua suci tina najis dina badan dina tempat sareng dina papakean. Tilu nutup orat opat madep kiblat. Lima kudu geus manjing waktuna salat. Genep nyaho kana kaparduanana. 7 ulah nekadkeun sunat parduna. Kadalapan ngajauhan sakabehna. Nu ngabatalkeun kana salat manehna.